gitu jadi. Aduh, aing kumaha mauan nih aing. Bingung ya rarese. Baiklah, keluarin aku aing. Alah, ini cau geus aing pangeluarkeun. Alhamdulillah tuh aing, dari bawa aing. Jangan lagi deui euy. Ading. Naon sih mah? Aduh, kasihan kalau ngerti eta dipangeluarkeun. Sekalian sia tuh pangmokeunnya. Pangmokeun naon cungur? Cau eta nu aing pangmokeun ka jalan. Geus dibere ku aing yang udud. Cau nu aing naon? Heeh ieu pan kitu cau nu aing. Menang ngaduitan. Nu aing kumaha? Ieu mah geus dibeli ku aing cungur. Dibeli naon sia cungur? Dieu pisan ku aing di duitan. Sih, pan ku aing ge enggeus tuh. Manta ku aing de alage tuh nu itu geus diduitan. Ai sia ngaduitan ka saha? Aing kasih isal. Aing geus ieu ku aing di duitan ka dayok. Lah, kun wae anjing da aing geus ieu duit enggeus. Ih, Cau geus dialah hiji tuh ku aing tinggal nu ieu hiji deui. aduh, sia ulah macem-macem, heula aing. Sia nu ulah macam-macam ka aing si dijabrod. Babad ku aing. Ih, heeh, sok. Sia, kana aing sieun. Sok marukan jeung Oh, aing mundur goblok. maju sia. Sok. Sok tangan kosong jeung aing. Hop. Naon deui? Sok sia jeung aing tangan kosong. Du goblok. Kana aing sieun. Marukankeun aing eksieun. Iya, maju. Maju sia. Maju tuh goblok senang kaunduran kitu. Oh. Aduh. Hak tanta. Semacam. Sia cungur, letik-letik telenges. Sia makana ulah macam-macam. Jangan melihat aing anak kecil. Babad ku aing. Sok saya goblok. Anjing. Ai sia goblok. Tahan lah goblok mundur lah sia mundur. Sok di dia dinolak Ayo ngawahan goblok. Iya macam-macam ku Sok. aing mah sok. Maju sia. Sok sia maju sia. Sok nah kagak dieu. Maju sia. Sok. Aduh. Ya. Iya. Aduh. Ah, tong sok lebay sia goblok. Ya. Tong sok lebay sia Aduh cungur. anjing ya. Sok ka dia lawan aing ya. Aduh aing ya. Dah. Sia lebay ka dia gawat goblok. Diadu jeung aing. Aduh anjing. Hai, kunaon si Kancil? Aduh, tolong. Tolong Pak. Aduh. Sok sia goblok maju ka aing. Kunaon si Kancil nih? Aduh. Kunaon? Aing ditanya ku Joni. Aduh. Siapa dah naon Bang? Nasian nunggu si Acil kan? Dah naon Bang? Nggak jadi ke aing Bang. Pan si Acil anu ngajak ribut. Ngajak ribut kumaha ket? Si Acil nonjok ke aing 2 kali. Oh, pada naon tadi nak? Iya wa cau, dikeluar ku si Oding. Pangis dibalik ku aing. Enggak dijual tahu mah ku aing tah. Tadi 50.000. Pak aing ge di duitan Bang, kasih Isal. Nah, kasih Isal da cau aing tah mah. Ah, bet nyawa teuing kasih Isal nu nawarkeun aja. Kasih Isal anjing mah tadi duit mah aing mah geus dijual kasih Acil. Ih, panginana pisan. Aya ngaduitan cau ka aing. Kop, lumba deh cilet da cau mah. Haram jadah. Nah, haram jadah isia meuli ka saha? Iya. Nareng Captain ke sia. Zot jeung aing lah. Sok wae kireng Captain goblok. Sia kuyuk. Aduh, sia saging. Cungul. Sok kuyuk sia bah. Aduh, sia. Sia kuyuk. Goblok si Oding mah halonyeng. Aing leuleus goblok teh. Miskin sih kabur lah. Ai sia kumaha katonjok? Tonjok aing si Oding. Tuan aing pangalakeun jauh teh. Aing teh duitan nya kasih Isal. Aku masih Pak Isanya pan barang aing. Tapi teh nyeri sia. Aduh, wa. Tadi mah mending ngaburinya kana mata. Bari eungeup kana dadage. Aduh. Aduh, aing hampura cil aing teh nyaho talina. Heuji gua atuh. Gara tuar di sauna. Nya. Si Pak Isa.
Main jual we, aku aing si jual kasih acil. Para saya sebagai